Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal aqilun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala ayyun man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumal qiyamah akbaruhum alayya salatan. Wa qala aidan atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah faqum fasalli wa farasaka wa yadayka ila sama. Faqul ya Jibril ma hadhihi lailah. Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmah fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyrik billahi syai'an illa man kana sahiran au kahinan au musahinan au mudammin khamri au isran ala zina au akilul riba au akil wahid au innama au qati'ur rahmi fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatraku. Alhamdulillah kalayan kudrat sang iradah Allah subhanahu wa ta'ala bulan sadayana tiasa rahu tiasa kepelan dina wakos tindakan melaksanakan kewajiban bulan sadayana salami hirupuri kurang di alam dunia melaksanakan perintah Allah sareng Rasulna nuturkeun jejak langkah para ulama dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan barokah manfaat dina ilmuan urang salamina aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana kalungsuran rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kaangkeun
wasallam anu kacawisan baris kenging syafaatul hukmah jaga dina poe kiamah. Amin ya rabbal alamin. Salamina urang dipaparingan sehat ku Allah, sehat lahir, sehat batin, dan salamina urang ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Oke urang sadayana dikiatkeun iman sareng Islam, urang kasaningkatkeun amal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dipajakeun yuswa ku Allah, dicebarkeun rezeki ku Allah, turunan urang didatengkeun ku Allah, turunan anu saloleh salolihah. Amin ya rabbal alamin. Sadaya puji kaulan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anu musik malikeun urang sadayana, Allah anu ngahirupkeun sareng ngahurikeun urang sadaya, Allah anu ngarizkian urang sadaya, Allah anu ngapindeurang jeung peuting ka urang sadayana, termasuk Allah nu nempelkeun urang dina ieu waktos ayeuna, syariatna niat sareng langkah urang hakikatna mah kana Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diri iman urang dari syariat, dari sabar urang biasa pepelan jaga baik yang tempat anu sae Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ilah rahmati wa salamna mugia tetep tinggal dilipat curahkeun kanjunan urang sadaya Rasul pinunjul Nabi pinili Habibanal Karim kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bersama kulawakina para sahabat dan para tabi'in atba'u tabi'in dukeun ka urang sadayana, salamina sing aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Urang sadayana dia cacalik dina waktos dia riungan dina waktos biasa nyimponan sapalina kewajiban di Allah subhanahu wa ta'ala. Urang biasa nyimponan kana janji urang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, calingna dina ieu tempat, ngariungna dina ieu tempat, niat sareng langkah urang ieu tempat teu aya kajabi janji urang terhadap Allah. Mudah-mudahan urang sikamun jalmi anu salamina nyimponan kana janji urang. Amin ya rabbal alamin. Solusi Allah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ul. Naon janji Allah ka urang sadayana, solusi Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu janji Allah nulung surga urang. Solusi Allah wa a'lam bi muradi wa ma khalaqtul jinna jeung teu pati-pati kami ngadadikeun jin-jin manusia illa liya'budun angin pikeun ngalaksanakeun ibadah, keun ngalaksanakeun narima parentah Gusti. Ta ieu riungan teh riungan ibadah, riungan urang ngalaksanakeun parentah Allah subhanahu wa ta'ala. Parentah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi Allah ngadawu man kana yarju liqa Allah falyamal amalan sholihan. Sasahaja anu ngarep-ngarep hoyong tepang sareng Gusti Allah rak bilang amal soleh. Mudah-mudahan diriungan didatengkeun amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sabab urang hoyong tepang sareng Gusti Allah. Tawis jami anu hoyong tepang sareng Gusti Allah mampu kersa milapah amal soleh. Kalintang muliana Allah subhanahu wa ta'ala, kalintang bageuna Allah subhanahu wa ta'ala. Dina sasi naonena teh sasi Sya'ban. Dina waktos urang Sya'ban anu itu urang ngaduang ka Allah hoyong naon. Dina waktos minggu Sya'ban tahun itu
Hoyong naon hoyong dipanjangkeun yuswa, hoyong ditetepkeun iman sareng Islam, hoyong diseueurkeun diijabah ku Allah teu. Alhamdulillah urang diijabah maka pulang debatkeun Gusti Tuhan abdi mah teu diijabah wae. Nanya batur mah diijabah Tuhan teh urang mah teu cing emut urang gaduh mah dina nisfu saban itu ayeuna urang mikaina alhamdulillah berarti doa urang diijabah ku Allah. Kadang jalmi sok teu sadar. Urang emut jasa tahun saban itu kaping 15 muni tahun 18 ayeuna di kaping 16 alhasil diijabah doa. Bahkan di nasasi rojab ulangan Allahumma barik lana fi rojab wa sya'bana wa balighna Ramadan sakadang deui. Mudah-mudahan doa urang dikabul ku Gusti Allah. Saur Gusti Allah menjelaskeun man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wallahu a'lam bimuradi. Sasaha mah anu datang kana kahadean, sasaha mah anu milampah kana kahadean, sajama anu ngadamel kasayan, mangka ku Allah Subhanahu wa taala dibales eta hiji kasayan, didamel ku Allah dibales 10 kasayan. Ayeuna maskeun ieu sabungkus dibales ku Allah 10, lamun 10 bungkus tanda syarat 100, kamu jalan 100 dan kesalahan upakan untung di dalam kasayan memasihan cair saregot dibales 10 regot. Eta teh dina bulan kamari satu acan rojab dina sasi rojab masanes deui dibales ku Allah hiji kasayan, dibales ku Allah 70 kasayan sasi rojab dan kamari. Mata urang ngalangkah kae salangkah teh dan 70 langkah. Urang cari saja teh dan 70 jam. Dina sasi Syaban ayeuna dibales ku Allah hiji kasayan dan 700 kasayan. Urang masih cari saregot dina sasi ayeuna sedekah ku sahua dibales ku Allah 700 uang. Amin ya rabbal wa sya'bana wa balighna Ramadan. Gusti dugikeun abdi kana bulan Ramadan. Naon atuh keadaan jasa si Ramadan? Sarua salengka hiji kasayan dibales ku Allah 1000 kasayan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang dugi kana sasi Ramadan. Keukeuh urang minta keneh ka Allah, waghfir lana dzunubana wa hasil maqam. Gusti mugi Gusti ngampunkeun ka dosa abdi sadaya sareng Gusti mudah menghasilkeun kana pamaksa dan abdi sadaya. Amin ya rabbal alamin. Ulang hebatkeun teu diijabah kumaha. Yang alhasil diijabah urang. Nisfu nu itu tos nisfu ayeuna mudah-mudahan urang dugi kana nisfu kalupaeun. Amin ya rabbal alamin. Kunaon ieu urang bisa kieu? Ibu-ibu biasa hadir ka ieu tempat, bapak-bapak biasa hadir ka ieu tempat, ludeung ibu-ibu hadir ka ieu tempat, bapak-bapak ludeung ngadu di tempat. Naon sababna? Naon sababna? Urang hadir ka ieu tempat naon sababna? Sababna mah iman, yakin, hoyong, kenging, karidhoan Gusti Allah. Lamun urang teu iman, lamun urang teu hoyong ridho Allah nanaonna. Lamun urang teu iman mah meureun ngalengkol we nya. Tah, hiji tawis modal anu utama urang iman. Tah ieu. Lamun teu iman mah harore abdi cicing iman bari diri naon. Padahal lamun nyebutkeun kana urusan ganjaran subhanallah atuh bisa. Eta anu abdi nama karana iman. Nu kadua
Ibu-ibu wantun keluar di bumi, bapak-bapak wantun keluar di bumi, bahkan ngayung di ieu masjid anu jadi syariat naon? Sabab naon? Tadi mah iman geus jelas. Ku iman mah pasti ka mana ge tepi mal halangan hujan kuat ku tiris ku iman mah. Ibu-ibu, bapak-bapak, parupangna kersa caling di dieu ayeuna aya di kusabab ibu-ibu sareng bapak-bapak diararancu. Nya rancu bisa dinya. Kalau ibu-ibu dipulidir, bapak dipulidir malah dulu tadi. Nya mau dengar yuknya. Tuh ieu. Sabab urang diacu. Lalu tadi acu mah goro-goro hadiah pan keluar ge malawan turun. Nah, nya. Iya cenah betul. Sabab urang diacu budi ora lamun orang katinggal mah urang malawan turun. Aya acu sarengan, aya acu hakikat. Acu sarengan ieu. Acu hakikat naon? Takwa. Walibasu taqwa dzalika khair. Asal hasil urang angkat kali tempatnya ku sabab takwa. Lamun teu takwa mah moal hadir sana. Ya alhamdulillah mata janji Allah Subhanahu wa taala urang sing yakin al jannatu lil muttaqin. Saur Gusti Allah surga dicawiskeun keur jalmi-jalmi anu takwa. Maka si kuring milarian ayat Allah, milarian hadis al jannatu uiddat lil ustad samali. Surga dicawiskeun keur ustad jeung Quran teu aya. Milarian hadis surga dicawiskeun keur ustad teu aya. Kok teu RT? Cacat ustaz teu aya. Nya. RW teu aya, lurah teu aya, kok camat, bupati, bupati, presiden teu. Keur ustaz we teu aya. Lamun mah aya we hiji we hadis al jannatu uiddat lil ustaz, surga dicapai ustaz, basi kuring bisa tekatoran jadi ustaz. Lamun harga tetap dalam Gusti Allah uiddat lil muttaqin. Saur Kanjeng Rasul limani taqwa. Saur Gusti Allah keur muttaqin, saur Kanjeng Rasul keur jalma anu takwa. Maka urang saolah-olah sateka olah usahakeun urang janten jalmi anu takwa. Insyaallah. Cing kira-kira urang ayeuna di riungan ieu urang kagolongkeun jalmi takwa atau teu acan? Urang kajalan jalmi takwa teu acan. Dan iman mah pasti aya. Iman mah pasti aya. Nah, naon sabab iman percaya cirina jalma iman daek salat, daek thalabul ilmi ciri iman. Tah lamun urusan takwa urang geus takwa encan. Rada hese takwa mah. Memang tadi sebagian tadi walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa teh alus bapakmu takwa bubur. Sanes acu anu dihage takwa teh nu aya dina hate lahir batin. Katakwaan aya takwa mah cekap sieun we. Disebut takwa teh. Mana atuh kondisi apa? Imtisalu awamirillah wastinabun nawahi. Jalma takwa teh nu mampu ngalaksanakeun parentah Allah, anu mampu nembihan kana larangan Gusti Allah. Anu takwa teh anu takwa mah salamina ngalaksanakeun parentah Gusti Allah, salamina sieun ku Gusti Allah, parentah Allah dilaksanakeun, parentah Rasul dilaksanakeun, pangajak ulama dilaksanakeun, katawis katakwaan secara zahir. Salat dipilampah, zakat dipilampah, syahadat diusapkeun, saum dipilampah, haji dipilampah. Ku syariat eta takwa. Tapi hakikat
Syariat masyahadat salat zakat puasa umrah haji takwa eta jalma ku syariat. Sabab eta kalakuan badan urang sareng lahir batin sing kira-kira eta disjumponan kana katapan teraca. Naon sababna watina kunnawahi can biasa nebihan kana larangan Gusti Allah takwa mah asli takwa perintah Allah dilaksanakeun larangan Allah ditepihan ayeuna laksana perintah Allah dilaksanakeun larangan Allah laksanakeun ya kan sababna kata bisa naon aya larangan Allah sabalina ti eta we sajabina ti eta naon syukur larangan Allah kemudian aya jalmi bahasana kieu nu penting mah salat eta jalma pan ade deuk naon-naon oge nu penting mah salat nya cek urang ieu dan ade yang cek ustaz oge salat tonggoro mah ku salat ku wudu wae geus dihampura dosa ku wudu komo ku salat eta jalma nu penting mah salat eta jalma kata wis tara tinggalin salatna nya cek urang teh tah eta jalma keur kumaha eta jalma tara tinggalin salat nya cek urang teh ditempel kumaha salatna atuh nya eta tara tinggalin salatna sedekahna getol salatna leket nya eta jalma teh abi mah da nanya siang ngan ayangan ngan naon ditinggal tehnya salat nambah di mana-mana katempo sok salat jumaah katempo unggal waktu katempo puasanya getol lain Ramadan unggul sawalna puasa bulud rajabna puasa Senin Kamis dae puasa kamu syariat haji dipilampah zakat dipilampah dikaliwat ngan anu kacacarna lebah syahadat balelo lebah maca Quran teu becus bade syahadat nang balelo maca Quran teu bisa ngadu hayam resep ngayukeun resep main istri oge subhanallah caritana ku salat ge lepur dosa nu kumaha nu ku salat eta jalma nya eta mah ngadu hayam pada bulan boga balong tayukeun pada bulan ya. Main pada bulan kan istri senang subhanallah usarengan maka ya cek kurang deh kalau kencing kira-kira ada yang tajam eta salamet duka deui urusan Allah di dunia kesalahannya tak katempo sagala hartana rubreknya eta jalma aya kina cek eta jalma jong-jong kuring mah naon jong-jong cek eta jalma ngadengi senang lamun boga anak soleh bakal bisa ngangkat kana dosana bakal bisa nyalametkeun dina neraka tetapi kasadar eta ustaz nurut kitu hiji boga budak anu maot dina rayaan balitanya aya loba hartana di palingan ku batur karamat di palingan ku batur dan senang aya lupa nutupan ya jaga cikurang teh dunia halus tangkep nama ari daya tangkep na halus ari kalakuan gerakun naudzubillah tah mata urang sadayana pondasi takwa teh tadi teh ya nu mampu ngalaksanakeun perintah Allah nu mampu ngalaksanakeun nebihan larangan Gusti Allah Ta'ala eta mah geus pas
ngajikan ke jalma anu takwa. Lain ustadnya. Sam takwa teh atuh tukang kineum, tukang ngari, tukang kuli ibaratna. Subhanallah. Tukang kineum takwa surga. Tukang ngari, tukang kuli surga. Asal takwa. Ustaz oge takwa mah belum tentu ka surga. Nya, maka abdi dengan hadis sama sugana dika. Maka urang sami-sami takwa komo nya ustaz nya takwa, nya haji nya takwa, nya pangkat nya takwa, nya raja nya takwa. Kata mah di komo artinya. Subhanallah. Maka urang nyebutkeun kana Allah Subhanahu wa taala, urang mangtaun-taun ayeuna urang masih bisa kumpul kene ieu teh ditanggi kana Gusti Allah. Maka ulah dimomorekeun, ulah disia-siakeun, ulah dihare-harekeun, ulah dilebar kana Allah. Urang dibere hidup teh kana Allah, urang dibere sehat teh kana Allah. Urang ayeuna bisa kene ngalengkah, bisa mijil, bisa ngupi, bisa ngucap, bisa garupan kana Allah. Manfaatkeun keur milari ridho Allah. Urang sing emut kana Allah sakitu seueurna. Mal kaetan kana Allah lamun urang ditetek hiji-hiji moal. Mal kasebatan moal. Urang nyukuran kana nikmat Allah hiji-hiji moal kaetan urang. Ku Allah diemutan ka urang sadaya alinna itu wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Urang ngetan-ngetan kalimatan di Allah moal kaetan. Ibu bapak dieding-eding juga ka ieu waktos tos sabaraha kali heula. Tos sabaraha ribu kali urang ngiceu, tos sabaraha kali urang ngarenga. Itu nikmati Allah. Ya, subhanallah. Ngaroko mah saya 2 bungkus. Ibu ieu curug ieu ngeubeur beras ya. Nikmat tuh. Coba lamun teh eding-eding ieu duduk terus. Nikmat moal. Ya. Ieu curug tong sadayana lima hiji we curug diisuk hidup barang budang teh ieu curug teh bisa nunggu ulah ge saeroe apa. Ya. Jadinya ini nikmat ya. Tadi nikmat ya Allah. Tah urang bisa nikmati terus biasa muntah biasa beras ieu. Benten sareng anu bapakna mah nu nikmat. Sama-sama kayaan Gusti. Maka dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala urang dipapari nikmat ku Allah Subhanahu wa taala sok atuh temokeun syukur ka Allah. Gusti Allah la in syakartum la azidannakum. Urang biasa diumum-umum ieu teh urang ngaraoskeun kanikmatan ti Allah, nyukureun kana nikmat ti Allah, Allah bakal nabi kana kanikmatan urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Sing Allah Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Sini mana bidawa. Wa ba'ala bi Allah Subhanahu wa taala hiji dan anu banget nyaah ka pirang-pirang abdina. Indung bapak nyaah ka anaknya. Salaki ka pamajikannya, pamajikan ka salakinya nyaah. Sami nyaah Allah ka urang dinnya salaki pamajikan itu. Dina kitabnya anak masa ngan beda naon? Tah bagi beda teh Allah nyaah ka makhluk tanpa pamrih, teu aya pamrih. Salaki nyaah ka pamajikan aya ka
Pamajikannya angka salah di ayat kahaya. Allah mah nya angka urang di ayat kahayangan naon nya awe asli. So, bapakna mere duit 100.000, isu-isu jam 10 100.000, dohor 100.000, asal 100.000, maghrib 100.000, tos isya 100.000, tos sabaraha? 500. Ayat kahaya. Dalam malaki nu kahayang mal tagir ka ibu moal jago tuh maka sing inget lamun salaki bager sing surti inung nanti mun salaki aya daya kahaya sing ngarti ku eta nu dipeta eta mah kanya Allah mah sanes ieu semata-mata kanya Allah ke urang. Namun sababna